Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang di sareng simkuring dina channel Tauhid Sunda. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salam anu salawas langucur ka junjunan urang sadayana junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan anu salajengna bahasan perkawis ma'rifat, ciri-ciri jalmi anu ma'rifat di masyarakat urang sareng di masyarakat umum. Disangkina jalmi-jalmi anu ma'rifat teh jalmi-jalmi anu aya ciri-ciri khusus anu benten dina penampilan fisikna. Ibaratkeun ngangge sorban anu ageung atanapi tiasa ngapung sakti sareng sagala rupihalna, ucapanana saciduh metu saucap nyata. Eta mangrupikeun dongeng-dongeng anu katangkep di masyarakat. Akhirna jalmi-jalmi aralim dina perkawis kamaripatan. Aya oge anu ngudag tapi na hoyong lumpat na janten jalmi anu sakti anu hoyong dikabul dina doa-doana. Salaresna eta kasalahpahaman kusim kuring ayeuna diluruskeun, dilempengkeun supados raos kasadayana. Salaresna dina ciri-ciri jalmi anu ma'rifat teh teu aya ciri-ciri khusus, sami bae jalmina biasa wae. Upami ditinggal dina jasmanina ge teu aya kaleuwihan anu sapertos ciga dongeng-dongeng anu di masyarakat dipercanten. Cuman dina ciri-ciri fisik moal katingal malah disebatna oge semar mah samar, nyumput buni dinu caang negrak bari teka tembong dina bahasana. Indit bari cicing lumampah bari ngalengkah tea dina bahasa wayang. Di tengah-tengah masyarakat seolah-olah jalmina sami wae kacida biasa pisan. Teu aya nu luar biasa dina penampilan fisik, cuman bentena dina kasadaranana. Kasadaran jalmi anu kahipnotis, jalmi anu ngimpi, jalmi anu mabok, eta benten-benten kasadaranana. Kasadaran jalmi anu gangguan jiwa eta kasadaranana benten alam nage, tapi di kasadaran eta seolah-olah karasa nyata. Lamun urang ngimpi seolah-olah urang henteu ngimpi. Lamun urang misalkeun osok mabok seolah-olah henteu mabok. Lamun urang kahipnotis rasaan mah teu kahipnotis, rasaan mah bener kanyataanana. Sedangkan ditingali dinu kanyataan di luhureunana bakal disaleungsirikeun katingali sabab dimensi anu dihandapeunana eta katingali kapalsuanana. Ibarat jalmi anu ngimpi manehna asa nyata di alamna, padahal mah manehna nuju kulem. Tadi tingali kunu kasadaran jalmi anu sadar, kasadaran normal eta bakal diseungsirikeun
sabab manehna mah sabenerna keur ulem ngan pedah ngimpi gitu. Tah di kasadaran normal akal dunia ge sami upami ditingali dina kasadaran rohani eta bakal katingal yen manusia di akal dunia teh masih kapalsuan keneh numawi disebat lagi alam mimpi di dunia ngan saukur ngimpi geningan cek golek oge. Jadi lamun urang ngalakukeun kahadean ngalakukeun naon bae ngan saukur dina kasadaran dunia eta masih impian beungharna ge beunghar impian bagjana senangna tenangna eta masih ngimpi sok sanajan karasa nyata dan jami ngimpi ge teu karasa ngimpi rarasaan mah nyata. Jalmi anu kahipnotis ge rarasaan mah teu kahipnotis rarasaan mah nyata rarasaan mah bener mantak hesena jalmi diwartosan ku dimensi anu disaluhureunana malahan sok ngamuk malahan sok ngamek anu ngawartosanana padahal manehanana teh salah lamun ditingali di dimensi anu disaluhureunna mah tapi dakurat sabab karasana bener teh jadi embung disalahkeun. Tah eta nu mawi kunaon para nabi nepi ka diusir nepikeun ka dipahala sabab manehna teu tarima dina kasadaran akal duniana diganggu asa disalahkeun padahal para nabi mah dimensi kasadaranana parantos luhur dimensina anu mang lapis-lapis eta disebat nage 7 lapisan langit mantak ningali kanu lapisan anu di alam dunya mah eta kacida katingalina sabab eta masih kapalsuan mantak diangkat ka langit geningan rohani eta teh diangkat dina ngajalankeun agama dina lebet Islam secara kapah jasmani sinareng rohanina. Lamun saukur jasmani hungkul eta masih kapalsuan sabab henteu disarengan ku ilmu rohanina masih di alam impian tapi lamun dibarengan ku rohani mah eta ibadah urang bakal langgeng rohani mah moal maut tah anu bakal ditinggalkeun mah dina ranah jasmani dicandak kulem oge leungit tah manumawi teu uningana jalmi teh dina perkawis ilmu karohanian numawi alhamdulillah simkuring sakedik tiasa ngabuka di dieu sok sanaos teu acan tiasa katampi ku saderek sadayana tapi nyamugi aya hidayah nati Allah mugia tiasa dipaparin jalan sapaat sareng ridho tiasa mulih deui ka mantena amin ya Allah ya robbal alamin. Tah eta teh ku abdi disebatkeun ciri-ciri janten teu aya kaistimewaanana dina jalmi perkawis ciri-ciri anu makrifat sami bae laparnya emam sami ngan benten dina kasadaranana sabab para nabi ge henteu sakti tapi saktina disaktikeun
Taeta sanes kahoyong para nabi, sabab lamun Nabi Musa ngrumaos sakti moal lumpat di udag-udag ku Firaun. Nabi Muhammad kitu kapan nuju perang oge dugikeun ka wawasna potong eta teh hartosna henteu sakti biasa wae, cuman kasadaranana anu parantos luhur nugi ka makom anu pangluhurna, makom kasampurnaan eta. Nu mawi kasabarana ge benten sabar anu disabarkeun sanes sabar menang jalmina tapi disabarkeun ku Allah. Tah urang ulah ngahayal luhur teuing dina perkawis ma'rifat, tuduhan-tuduhan kieu jaragoan atau nepi sarakti, terus acukna ge kumaha kieu teh bumi na jalmina beunghar, eta mah permainan jurig jarian nu kararitu mah. Eta mah pangbibita hungkul, sabab Kangjeng Nabi oge nyontoan ka urang dina bumi anu sederhana anu saayana bae, sabab upami tos naik kana ranah ilmu rohani kana hakikat kahayang beunghar urang bakal leungit. Tujuan dunia anu baheula anu dipikahayang mangrupa-rupa eta bakal leungit, bakal katarik kana dimensi anu leuwih luhur, lumpatna janten kapasrahan, lebet ke alam pasrah, alam ridho, narimakeun boh hade boh goreng ge ditarima. Wi penting pisan urang agama kedah makrifat teh supados sia-sia. Rupina sakitu heula tisim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.